Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sugrining puji sinareung syukur kasanggakeun ka Gusti anu Maha Suci kalayan widi mantena urang tiasa riung mumpulung paamprok jonghok. Teu hilap salawat miwah salam salawasna kasanggakeun ka para sahabatna, kulawargana, dugi ka urang sadaya salaku umatna. Amin. Sataacana ngahaturkeun nuhun ka panata acara anu parantos masihan waktos sareng kasempatan simkuring ti kelas 17 ngadeg di ieu tempat ngadugikeun biantara anu jejerna sumangat Poe Pahlawan. Hadirin nu ku simkuring dipika hormat, poe ayeuna teh nyaeta pieling Poe Pahlawan kaping 10 November. Poe Pahlawan ngingetan pahlawan anu berjuang demi bangsa Indonesia. Urang salaku generasi muda kudu ngalanjutkeun perjuangan para pahlawan jeung cara diajar nu bener nepi sukses. Nanging naha sumangat pahlawan teh cekap mungku cara upacara tangtos henteu. Sumangat pahlawan teh mangrupa seuneu anu kudu terus hurung dina sanubari urang dina jaman kiwari. Musuh urang teh lain penjajah anu mawa bedil, tapi musuh leuwih samar. Nyaeta kabodohan, rasa males, serta sifat huru-hara matak mawa kamunduran pikeun bangsa. Urang kedah emut, pahlawan teh lain jalma anu gede tanaga wungkul, tapi jalma anu boga cita-cita gede pikeun batur, jalma anu rela ngorbankeun waktu, tanaga, komodei, harta demi maslahat balarea. Hadirin hormateun simkuring, hayu urang jadikeun momentum ieu pikeun nancapkeun dina jero dada. Urang buktikeun ka para pahlawan nu tos gugur pangorbanan aranjeunna teh moal mubajir. Urang jaga ieu nagara ku karya urang, hias ieu kamardekaan ku prestasi. Mugia Gusti Nu Maha Esa salawasna maparan kakuatan ka urang sadaya pikeun neraskeun perjuangan para pahlawan ku jalan anu positif. Jaya nagara urang, urip bangsa urang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.